lain ai bibi puting ti wetan ti saha di. Ya sawe ulin ti si Eros Oh. Kuning muni puting balikna. Ini pan ngaliwatan astana teh teh. teu keung ieu bibi mah. Teu sieun ku jurig. Teu lah rar ku juri kudu sieun. Sampralna bibi aing. Tapi kata guys nya da jurig nu sieun ku bibi aing teh. Yeuh anu sieun mah lamun nempo dompet geus eueuh gambar pahlawanan karek bibi mah sieun. Cok pindah heueuh yeuh aing. Hah, bisa wae ieu anjir ya. Karet timaan ya. Konten ini disponsori oleh Aceng mah mau nguseup deui nama berat lah sing diajakan ge. Kunaon ditumben? Dicaram berat ku mitoha euy. Sinarieun anjir. Caram ku mitoha nurut. Cenah ge bedagong saroceng. Emang kumaha cara cek mitoha? Cenah berat ari nu nguseup sok tara maju-maju berat. Aceng ge kapan hayang meureun beunghar berat. Anjing. Parah saroceng. Heeh benar cek mitoha maneh ceng. Benar kudu nurut. Guysnya. Atuh pan maju masih teh kunclung teh. Lain maksudna moal beunghar-beunghar ket. Parah ini saroceng. Hah, bisa wae ya lauk boboso ya. Anjir. Di urang mah toko emas gedenya berat. Loba atuh Banjarsari, Ciamis, Tasik loba di Tasik oge. Rek meuli emas sakumaha di anjir ngikun kana nyakeun toko emas gede sagala saroceng. Geus dipapai berat. Di Ciamis, Banjar, balik di ka Tasik ge. Teu manggih berat. Nya anjir itu nya rek naon rek meuli emas batangan gua. Aceng keur loba duit berat. Kagok batangan mah berat ngecer ngaranna ge berat. Aceng mah hayang selopan. Anjing. Nya da odo di sada saroceng. Parah anjing si saroceng. Aing curiga si saroceng lamun geus kieu nya guys nya geus ngagadekeun mitoha ya teh. Ya. Bener teh. Ini nggak hafal berat. Ya heeh tuh ningali banget nah anjir. Siga lasun anjir culas si saroceng. Kami toha mah. Ya nya. Parah ini saroceng. Rek beli emas lopan cenah. Ada odod anjir. Berat. Budak Aceng nu leutik geuning berat. Heeh. Ayeuna teh hayang sakola SMK sia berat. Ya halus atuh. Jadi bisa langsung gadag ge ka itu keluar sekolah teh. Hayang ke pelayaran pu gue tah berat. Oh, komo kitu deket Pangandaran di dinya pelayaran mah. Halus dukung. Halus. Deket si deket berat. Ngan Aceng mah nu pake bingung teh eta berat. Naon? Pelayaranana berat. Layar tancap tawa layar lebar. Anger anjing saroceng ieu. Ditancelep ku aing teh si rasi saroceng teh anjir. Nyasap-nyasap teuing maneh. Please ceng. Nya teh sekolah pelayaran di dinya. Ya. Sekolah pelayaran mah eta engke di ditu budak maneh teh diajarkeun skill ajang dina kapal laut maksudna. Berlayar di lautan maksudna teh. Nya. Skill mesina, skill perhotelana, skill oge pariwisatana meureun ejeung sejenna nu berhubungan ejeung lautan, berlayar. Nah kapal maksudna ngarti teu? Ari kapalna berat. Kapal cai tawa kapal api. Anjing. Anger anjir. Ieu. Itu anggeus sakali aing ngajelaskeun ke saroceng ieu ampun teuing. Kapal selam teh siluman korong. Berat. Barudak nu di Pak Haji Ahidin geuning kamari berat lobaan. Ayeuna mah hareueuh berat. Eta ditewa ku KPK gitu berat.
Naon setelah ditewak KPK segala didinya. Manya budak mahasiswa ditewak KPK. Kumaha teh? Kapan KKN cenah Brad? Nying. Kuliah kerja nyata KKN situ mahasiswa mah. Lain korupsi kolusi nepotisme. Saroceng aya wae ieu anjir. Ya cek aing nya baheula. Mane tong kabur wae sakola cek aing. Jadi pan teu nyaho anjir. Pagawean sih ieu mah dina gerbang pan. Gerbang luar, lain gerbang jero. Udud jeung satpam sih ieu mah. Saroceng aya wae anjing. Ain Brad, kudu wayah naon kasih ustadnya. Ulah ka imahna eueuh be. Oh, atuh penting atuh. Jam-jam gawe mah moal aya si ustad mah. Moal aya tuh sibuk. Oh, jam teh ayeuna mah digawe, Brad. Maksudna kumaha saroceng? Maksudna jam gawe jadi si ustad teh bogaeun jam kerja. Jadi gawena tah di jam-jam tertentu. Arti teu lamun peuting mah manehna jamna geus beak. Itu geus beak jamna, ceng. Ayeuna mah tuh si ustad teh jadi mekanik jamnya. Nah jadi karena mekanik jam kita jauh-jauh teuing. Lain tukang nyerpis jam lain, ceng, si ustad lain. Ih, aing ngobrol jeung si ieu cangkeulnya ampun. Ya, si ustad ayeuna mah yeuh, lain ngomean jam. Lain tukang ngomean jam si ustad ayeuna mah. Tukang ngomean sirah. Cek urang mah mending ceng di zamannya ayeuna kasih ustad ke peuting lah nya ayeuna mah keur sibuk manehna. Di omean tah sirah cek urang mah nya guys nya. Cek urang mah omean ceng sirah ku si ustad kayaknya. Ya. Cangkeul lah ngomongnya si ieu. Ampun teuing. Lain tad aya naon meuni hese nya euy. Neangan akik. Akik sari Brad nu leungit. Engke di teangan. Henteu leungit, henteu. Maksudna ajang bahan piakikeun. Yang urang neangan bahan piakian manu bager karunya ini didinya lamun menang aki anu goreng hate mah komo digalak urang boga tetangga anu bager piakian mah batu akik tad batu akik batu ali jang batu akik astagfirullahaladzim ya ustad naon disaliwang atuh tad aing curiga aja ustad dia banyak cerina jika nama dipakai pangeteman elep anjir metak saliwang akik lain akik lain ayo maneh tadi ka mana san teu sakola ta guru maneh tadi nga-WA ka mamang kumaha sih teu sakola lah pegorea mang blok balik ka sekolah jangan geus lidig ulah sok hoream san ngaran-ngaran neangan ilmu atuh karasa ya ku mamang baheula teu sakola bodoh ayeuna teh atuh maneh masing pinter kumaha guru nage bararodo emang bodoh kumaha piraku atuh guru bodoh ya Allah san maknya 10 kali 10 nanyakeun keneh ke murid sakit babarina eta maneh eta manu longsor eta mah lain nanyakeun san pertanyaan ampun Iksan Brad, geus malam Jumaah deui ayeuna Brad. nih hari pet anjir kana malam Jumahan si saroceng ge leko yang urangnya Lain Brad, naon tuh loba rezeki malam Jumaah mah Brad. ya alhamdulillah rezeki naon deh Kapan bisa buburuh ieuh geuning Brad? buburuh ieu kumaha teh Tahlil Brad. buburuh ieu cenah tahlil teh Kapan hari buburuh ieuh teh Brad? Balakat tik-tik balakat sombrang geuning Brad. naon deui eta saroceng aing teu ngarti Beteung mutik-trik berkat menang Brad. hah bisa wae ya anjir ucing bulu hiris ya